sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ye dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-16. Para mitra anu mulia, tos kitu mah ajengan Abdul Soleh angkat jalan ka Pengker. Teras nepangan Mang Rubinta anu bumina teu sabara tebih ti madrasah ukur kahalangan ku kebon. Diparengkeun harita Mang Rubinta tepung pisan di jalan nu maksudna rek katampian. Atuh didinya keneh oge ajengan Abdul Soleh sasauran miwarang Mang meluruhkeun karna. Kalurah hormat, teu leleda Mang Rubinta gancang bebersih heula rek katampian. Mari ajengan Abdul Soleh teras angkat ka masjid. Nu teu kungsi satengah jam sabada Mang Rubinta salat lohor. Di imahna terus ini trek maluluh karna. Samalah Mang Rubinta make mawa incuna sagala digaganong sabab inung bapana keur areueuh jadi katempuhan kudu ngasuh incu. Urang malikan heula kana urusan karna harita teh teu lila geus balik deui jeung Nyisari. Ka imah lurah hormat sadatang-datang lurah hormat gancang nanyakeun ka karna. Anu can diucan naon oge para mitra. Ai. Geuning mun asa sakolepatna kerjang karna terus balik deui. Nari si Aki jeung si Nini teu kairingkeun geuninganan. Lurah hormat teu beungeut karna. Gek harita diuk para wargi sadaya. Ngareneng jeung Nyisari celengkeung pamajikan urang hormat, mairan bari norojo mawa cai kopi sagelas. Para wargi anu mulia sakumaha para mitra teu kagamarkeun. Harita lurah hormat sabada dikantunkeun pupusku bojona ayeuna parantos nikah deui. Teu narepi meureun barudak teh apana, pokna bari ngecagkeun gelas nu dieusi ku cai kopi ngebul keneh. Piraku atuh ibun teu dugi, tema Nyisari ngareret ka karna semu nganggu. Kantenan dugi mah ibu mung kalorsan abdi dongkap ka ditu sareng nyimas kalorsan subung teu aya saurang-urang acan. Karna kakara nyarita. Baruk sarubung kamarana cenah, lurah hormat semu kaget. Katu bapa mung ku pangimut abdi mah tangtos ngararep di pasantren. Mun di bumina mama ajengan nu dimaksad ku abdi teh. Nanging wios ku abdi bade dibujeng ka pasantren temal karna. Saya nama miwarangan tukang tong angkat ngalira. Kapan saur akang tadi? Di jalan rada teu raos mana? Hayo ke milih aya naon-naon di jalan. Wios urang ngajulung itu emang odoy. Cek Nyisari siga nu ngarasa melangku karna. Sabab manehna nyaritakeun tegarna hate. Tanya ngajulungan itu ki odoy. Bari bapak rek nih HP mau dibako ka warung. Dari dia mah bakona ge teu ngareunah, bako teh mah disebul gitu. Lurah hormat mairan. Ah wios Pak. Bade sakantenane nepangan mamajengan bire parantos lami kacan tepang bilih anjeunna deudeupeun. Karena maksa rek init ka pasantren atuh teu bisa dihalangan deui nganjut we karna turun. Samalah can cai-cai acan terus ini. Hari Nyisari harita teu nyarita naon-naon. Ngan koloyong asup ka imah. Disangka aku jadi inung bapa nama reka cai si horeng ngadon nuturkeun karna jalan ka tukang. Sedeng lurah hormat mah jeung pamajikanana terus we ngobrol tina perkara rek nyalametkeun Nyisari kawin ka karna. Kacaturkeun Mang Rubinta geus tepi ka sisi lemur gok Pa Amprok jeung 3 urang awewe nu tos baralik di tampian. Kabeneran nu saurang mah wawuheun ka Mang Rubinta demi katelah Nabi Eja. Samalah manehna miheulaan nanya ka Mang Rubinta. Hardeu eta si badegul menikah kana panggih deui. Rek ka mana si Rubinta? Tinggal gandong budak deui na anak ilaing teh. Cek Eja bari ngareret ka incuna Mang Rubinta. Nu keur nangko dina tonggo. Dah ibi mah piraku deui geus kolot kieu bagi payu boga budak. Ieu mah incu budakna nyito. Tema Mang Rubinta rada mesem. Panyana ibi mah anak maneh nu bungsu, orang incunya. Ari ayeuna rek ka mana atuh meni bangun rusuh pisan? Nyata rek anu dipaluruh bubi. Maluru saha? Eja talete. Sedeng baturna nu duaan deui mah geus tinggal leos baralik sewang-sewangan. Lain bi bejana cukup ku taki jantra aya di dieu. Nya di lurah hormat, nah bener cukup ku taki jantra aya di juragan lurah hormat. Nu ngaranjang karna teh kitu nu di ceulina aya karangan. Tanya eta karna. Nya ari cukup ku taki jantra mah ngaran karna aya di dieu di juragan lurah hormat. Samalah ngadewe beja ti pamajikan rek dikawinkeun cenah Kaneng Sari anak juragan lurah hormat. Ngan teh nyiraha boga maksudna mah
nu pasti nama moal lila deui sabab kamari ge barudak. Ieu mangalakeun pisuluheun ka gunung ari kitu kumaha temal dieja ngajelaskeun anu sabenerna. Henteu nanyakeun we so teh anu bae kuring mah mangkukna ngadenge beja yen karna rek kawin ka anakna Juragan Lurah Hormat. Ayeuna di dieu keneh jang karna nya bi di dieu samalah ku Juragan Lurah Hormat jadi carek balik ka pasantren malah bi tepung jeung ibi satea nyanyi sari jeung jang karna teuing rek kamarana cenah katingalina we ti pasir basa ibi balik tas ngala eceng ti sawah yuka imah heula atuh binta cai-cai geura di imah mah da kueh mah teu boga deuleu euy. Nah kebae lah deui lah ka di mah panggohan barudak bisi kaburu baralik di kebon mangkaning kunci mah dibawa ku kuring yu atuh bi jeung atuh ari moal nyimpang heula mah dilah deui bi tema Mang Rubinta. Geus kitu mah terus idit bangun anu rurusuhan sabab geus manggih beja. Nya karena aya di Lurah Hormat samalah make rek dikawinkeun sagala kanyisari. Da puguh leumpang lalaki teh bari rusuh nu teu kungsi 10 menit Mang Rubinta geus tepi ka bumi ajengan Abdul Soleh. Kalacat unggah terase bari ngecageun budak. Assalamualaikum. Mang Rubinta uluk salam bari ka ketrok kana panto ti jero. Aya nu ngawaler tayalian Ibu Rokaya. Waalaikumsalam. Walerna bari berai mukakeun panto. Geuning ki Binta geus lila. Ibu Rokaya terus kaluar bari nutupkeun di panto tu pati reket. Sedeng Nyimas Nurbaya nuju ngangluh di kamar. Gentak ngorejat teras kaluar ti kamar. Nanging henteu teras kaluar ngan rengwe ngarandeg rupi nu bade ngintip. Mejo pisan buku haji lah wangsul ti girang dupi mamangkat ka mana? Biasa we mama nuju ngaburukan ngaos. Ke heula sakedeung balik bira sok atuh kadinya. Kumaha cenah bejana Binta? Burokaya rupa nu teu sabar enggan naroskeun. Tapi ulah tarik-tarik teuing bisi kadengin ku si Nyai. Saurna padahal Nyimas Nurbaya nuju ngintip di lebet. Duh, ibu leres we sakumaha kasauran ti amat he. Muhun yakin jang karena aya di bumi Juragan Lurah Hormat janten nu ngawartosan ka dieu teh teu lepat teu ngabohong haji. Ceuk Mang Rubinta alewoh tapi rada haharebosan bari panon ngareretan bae kana pangto. Eta kumaha pangna Ki Binta bisa ngayakinkeun yen jang karna aya di Lurah Hormat? Naunggah ka imahna? Ari ngawan teu Bu Haji sun ngemet abdi teh tepang we sareng pun bibi muhunna sareng bieja. Anjeunna boleh ditampian lajeng abdi naroskeun ka anjeunna. Nah leres jang karna aya di Juragan Lurah Hormat atapi henteu. Nya saur pun bibi teh leres aya di ditu mali pun bibi ngadang wartos ti garwana Juragan Lurah Hormat. Saurna ning sari bade ditikahkeun ka jang karna. Pembuka iraha-iraha nama nanging kana pasti janten jalaran pasti parantos ka kempel suluh saga rupi cenah parantos dikumpul-kumpulkeun Bu Haji. Temal Mang Rubinta ngajelaskeun sakumaha ceuk caritaan bibina katelah bieja. Yakin teu ngabohong ngabejaan ka dieu teh ngan eta we kuring mah. Nu jadi teu ngeunah teh ka teu ka dieu heula. Sedeng anu di dieu mah pannya heueuh ngarep-ngarep pinuh ka hariwang sok sieun manggih ka musibatan di tengahin jalan. Tapi nu diarep-arep ngadon cicing di batur. Nya anjeun mah teh meuni teu boga pisan rasa rumasa. Pantes si Nyimas tadi rek amak oge da nya kitu. Kahayang kuring mah heug atuh ka dieu heula mere beja sabab manehna teh. Dinten teu dia dititah ku amanah Nyimas jeung kuring nya tadi dititah mangneangankeun Nyimas. Sajabati kitu kapan manehna cicing di dieu teh diponok tapi ngadon cicing di batur. Nah sieun dicarek kitu manehna boga pamajikan ka anak Lurah Hormat. Da moal nyarek wanita urang mah kaditu ka dieu oge kumaha kasukaan manehanana barina ge ngan kahayang teh heug we ka dieu heula nepungan geus tepung mah jeung nu di dieu mangsa bodo rek kaditu dieu ge da moal dihalangan moal dicarek nya Ki Bintanya saur Ibu Rokaya ngaraos bengu. Laras itu Bu Haji lah perkawis jodoh nya bujeng-bujeng anu sanes sanos putranya lira ge da moal tiasa dibaga moal dibiasa dipiwarang gumantung kana pangemut masing-masing we teh Bu Haji. Temal Mang Rubinta. Ku bisa lajengna kumaha Bu Haji? Tanyana deui. Lah, teu kumahakeun bae da. Teu ka dieu ge naha, baraya lain dulur lain, satadina dirawatan soteh ku amanah. Heuh dumeh ningali aki jantra we jeung karunya ka manehna. Geus teu indung teu bapa katamah-tamah hayang tolabul ilmi di dieu. Tapi omat Binta, kan Nyimas maulah dibejakeun jang karna rek kawin ka anak Lurah Hormat bising tamah nafsu. Baler Ibu Rokaya. Kalaya
Ayan omat-omatan Kamang Rubinta dicari kuda cacarita ka Nyimas Nurbaya. Padahal Nyimas Nurbaya tos ngadangun di awal nepi ka akhir sakumaha caritaan ti Mang Rubinta. Tina bakatingku panas manah ngan reos we Nyimas Nurbaya angkat jalan ka Pengker. Teras kukurubutan ka sisi kebon nu maksudna bade ngajorag Nyi Sari jeung Karna. Ari Mang Rubinta terus we ngobrol sareng Ibu Haji Rokaya. Tekan tos lami ajengan Abdul Soleh neme sumping, tos ngawurukan ngaos di madrasah. Atuh Mang Rubinta beki uplek ngobrolna sareng ajengan Abdul Soleh ngadadarkeun perkara Karna. Nya aya di lurah hormat. Kalawan rek dikawinkeun ka Nyi Sari, teu aruningaeun harita ingkang putra Nyimas Nurbaya ngororos jalan ka Pengker. Gero Ibu Rokayah nyauran Mang Benul bade gana. Benul. Mulan tema Mang Benul bari nyelengkeun, bari gancang nyampeurkeun. Manya naon wani? Tanya Mang Benul bari ngajanteng dina lawang. Cucian cai kopi atuh keur Mang Binta. Mangga wani samana ini nu. Hiji we keur Mang Binta wungkul. Dan mama ya keneh bari sakalian pang ieu tah. Pangintipkeun Nyimas bising kaluar. Ni nyung abdi nu. Heuh kumaneh? Mata kami nita kamane oge aya kubikona kerennya jelema teh baler Ibu Rokaya. Jadi Mang Benul ka jero deui bari panto hareup ditutupkeun. Reg paloba panto kamar Nyimas Nurbaya ngarandeg tuluy ngantelkeun daun ceuli kana panto ngadedengekeun Nyimas Nurbaya kadenge meuni asa jempling. Nya jempling anjing. Nyok mah Nyimas Nurbaya ngeuleum jamam dengan nyengen naon-naon. Ngomong menunya itu aja. Harunya Nyimas Nurbaya ngeus ngomongin karena singkarna gemleng nu naikkan ieu nya sunya pisan mandang nyeri aneh teh. Gerentes hate Mang Benul. Milu mangkeheulkeun ku Karna. Leos Mang Benul kebat ka tukang rek nyician cai kopi. Ngartos teh para mitra cariosan Mang Benul. Cegedah diterjemahkeun ku Mang Jaya dianggap ngartos para wargi. Ngaurang lajengkeun deui. Harita para mitra Mang Benul mawa cai kopi keur Mang Rubinta. Beuti sakumaha lila cai kopi geus dianteurkeun ka hareup di bakian. Aya Nyimas teh di kamarna Benul. Nya ya nu hulem. Da nyembling we kanengena jeung abdi onye nyawios ulah diganggu wani. Karunya Nyimas nu hulem minum. Temal Mang Benul nyebutkeun Nyimas nuju kulem teh di paparah dumeh jempling. Ari ditingali kamar nama henteu ongkohan Mang Benul teu waniun lahaloho ka kamar benungan. Kajeun keur sarema pe kadinya heula cai heula Mang Binta. Mangga Bu Haji. Pakitu amanah paingan si Nyimas tadi ambek mawi tos ayeuna malah di mana karena ka dieu sina imit rek ka ti dieu. Perkawis aki jantra kitu bios tong nyemutan perkawis aki jantra. Abdi mah teu raosna ge sanes ku anjeunna we bade nikah ka putrana lurah hormat. Mungkin eta we kasebut tos sumping ti dieu. Mohon teu ka dieu heula sapros anu teu ngahargaan ka urang. Mun tos sumping teh ka dieu heula, kapan anjeunna teh sasat di piwarang milarian Nyimas. Matak naon ka dieu heula laporan, ulah ieu mah terus we kanu sanes. Nya ari geus kieu mah kana pasti. Wa mah geus sina nyingkah ti dieu sabab bisi ngaganggu deui ka anak urang. Aepe katu diaro caina Ki Binta. Mangga mama Bu Haji ditampi atuh. Kope kadinya Ki Binta wayah nanya opieun anu alus. Acep ka Bu Haji. Tema Mang Rubinta suruput-suruput nguyup cai kopi meuni susuruputan. Samalah incuna ge diinuman kana pisin. Sanggeus ngarot mah pamitan balik sabegeus deukeut ka wanci asar. Ari Ibu Haji Rokayah teras ka jaman bade siram. Bari teu nyingak heula kana janten putra di kamarna. Mutos teu aya ngorolos atuh kitu deui ajengan Abdul Soleh teras luntang lantun ningalian tangkal peuteui nu geus baruahan menimeuh teuing. Para mitra sadaya, sora tonggeret meuni baleger patemalan jeung pada baturna. Siga nu marengan katilu urang lalaki nu keur tinggardi reg nu saurang ngarandeg malah leungeun sabelah dikatukangkeun siga nu ngahalangan ka baturna nu ditukang. Pok saurang baturna nanya satengah ngaharewos. Enon kan? Pok nasem kaget si horeng lalaki nu tilu teh Rahmat alias si Dadali Emas jeung baturna duaan. Katelah si Jobin katut si Inta nu geus aya kana 3 poena ting alaprak maluruh nu ngibat Nyi Sari. Terang euy, kabeneran tu lalaki siga kadieun.
sing hayang nyaho ku silaing tanyakeun sugana manehna nyahoeun ngaran si Sari kayak di mana nyahoeun dewek upayang ku ilaing juga ditu sampeurkeun heula Jobin dewek nungguan di dia jeung Sinta cek Rahmat mitah si Jobin nanya kan saurang lalaki nu keur ngageding bangun rusuhan tongkoling sorangan alus sama jeung si Sinta tuh ngerah kitu mah di mana itu apaleun ka ngaran Sari Sinta ngabejaan ka akang ngongkohan bisi jelema jahat deui Jumat Winta bagian barengan ilaing gancangan bising kaburu mengkol emang kaning katingali aya pengkolan tuh cek Rahmat teu sabar lewas si Jobin jeung si Inta ari ni tinggal di Ari Rahmat harita ngadaguan hanapeun tangka kalapa penek keneh sedang lutung mah anjeut ceuleuh dina tak-takna teu daek turun pisan ari teu dititah turun ukur menitan para mitra si Jobin jeung si Inta geus deukeut kanu rek ditanyakeun sanggeus adu hareupan mah reg areureun samalah anu disampeurkeun ge ngarandeg kalawananya leuwih ti heula aya naon teh baraya ngadon ngahalangan jalan cingi si heula kuring rek ngaliwat mangkaning rusuh jeung rek durit teh ieu cek eta budak jajaka tajalian karna rek nepungan aki jantra di pasantren sedang si Inta gawena mureleng bae sakapeung ngareretan kana ceulikarna sabab sidik pisan dina ceulikarna beulah ti kenca aya karangan harita si Jobin samemeh rek nemalan teh ngadon ngangoreleng kagigir terus muter sina anu nitenan kaadaan dedeg bangadeg karna breh ku si Jobin katingali palebah ceulikarna aya karang atuh si Jobin ngaranju geras inget kana impian Rahmat pimpinanana geus kitu mah koreleng si Jobin ka hareup tuluy neuteub seukeut karna ngarasa curiga manehna nanya si Inta harita gancang ngaleos rek ngabejaan ka dadali emas ongkohan ditoel bujurna ku si Jobin merek wade aya naon teu baraya ngadon ngurilingan kuring na keur ngijir kana tangtungan kuring teu kudu diijir da tangtungan kuring mah ngan sakieu-kieuna teu jangkung teu pendek cekarna bari ni malik teu ye lain keur ngijir tangtungan sampean ngan kuring mah kata we ku aku sampean mun disaraseg kieu sajabat kitu kuring aya tanyakeun ieu tema si Jobin bari ngareret ka si Inta nu geus nyampeurkeun ka Rahmat samalah katingali keur cacarita rek nanyakeun urusan naon atuh baraya pok-pok we tuh lantaran kuring rusuh rek kaperluan penting teh karena harita teh para mitra sadaya teu sabar sabab sieun kaburu magrib atuh sabar ngadaguan heula cik kuring turing geus kaditu cek si Jobin ngareret ka Rahmat jeung Inta nu geus tinggal di grek nyampeurkeun reg Rahmat eureun tuluy mureleng kana beungeut karna siga nu cuah naker sabab kabejaan ku si Inta yen aya jalma nu karangan dina ceulina sakadinya kang geura caritakeun lah nu rek ditanyakeun ku akang teh pokna koreleng Rahmat karalang koreleng bari rutret ka luhur ka handap siga nu keur nitenan kana dedeg pangadeg karna geus kitu ret kana ceulina beulah ti kencaana breh nya we palebah ceuli aya karang segede kacang hejo harita Rahmat ras inget kana impian jeung caritaan ti hiji awewe nu kungsi mangihan Sari dibawa ku saurang jajaka nya ieu pisan kapanggih ku Rahmat bari sama sakali teu apaleun yen eta teh karna adik kandung atuh kitu deui karna teu apal pisan kanu jadi lanceuk sabab papisah geus hampir kana 20 taun naon itu meni joli ieu ngadonting kuriling kieu lain rek aya tanyakeun baraya pokok atuh rek nanyakeun naon sabab kuring marusuh ye aya keperluan penting jeung bisi kaburu magrib deui cek karna celeng luncat kana dahan tangkal putih selong sisi jalan ngadon ngawas-was we ngahakanan putih selong ora jeung pandueuna cek Rahmat nyekel kana tak-takarna dewek rek tumanya ka ilainya pokna teh ujug-ujug nyebut dewek we kanu anyar pinanggih pramitra lutung pramitra luncatna ngawas-was ngadaharan putih selong mah maksa teh lutung atuh harita karena begi curiga gancang ngurus salengka ya si laing kudu ngaku terus terang lamun ku dewek ditanya ari si laing rumah sangiwat saurang awewe ditampian pokna bari neuteub seukeut sedang leungin mah tetep pageuh nyekel tak-takarna ngiwat awewe karena ngahulang semu kaget ngiwat awewe tong sok lumaku jadi jelema baleng si laing sok geura bejakeun di mana dipernahkeunana nu ngaran Sari lamun si laing teu daek ngabejakeun kalawan teu nyerenkeun deui Sari ka dewek ulah majar kumaha janji ngajolor si laing di dieu ari anjeun saha Nyi Sari karena nanya bari neuteub seukeut bisi hayang nyaho ieu pisan pisalaki Nyi Sari nah si laing make kumaha ngiwat pamajikan batur pi pamajikan batur eueuh deui awewe di dunya
lega dunya teh euy. Kelangan kuring mah teu rumah sangiwat Nyisari ngan kuring manggihan Nyisari balik ke tampian. Hayu tak kuring menang pancen teu jadi nu bapana pikeun neangan Nyisari. Nya diparengkeun kuring panggih kalawan harita keneh ku kuring dibawa balik kalawan dianterkeun kana jadi kolotna. Jadi kuring mah teu rumah sangiwat. Lamun kitu Nyisari aya di tempat anjeun heuh kuring dibawa ka eta kakara disebut nyiwat atawa ngarebut. Kapan mah tepungna ge ditampian. Tema karna ngaku yen manehna nu mawa Nyisari. Atuh puguh Rahmat geus teu tahan ku ngadenge jawaban ti Karna. Katamah-tamah Rahmat tas daras inget ka anak buahna nu korban waktu nyusul Nyi Mas Nurbaya. Geus teguh sangkaan Rahmat mah nu mahala baturna ge pasti Karna. Kuayana kitu Rahmat teu tatapasi di ujung cebet beungeut karena ditampilin ku dampaleungeun katuhu. Cerewet-cerewet tutung bisada cecerewetan bari ngeundeuk-ngeundeuk dahan putih selong taksiran reuwas. Bangkiung karena ngabangkiung sabab ditampilin sakitu rosana. Lamun merapkan kitu-kitu bae mah piraku teu terus nyuuh. Teu puguh deuleuan. Da bubuhan ningang ka Karna nu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaru. Ngan saukur ngabangkiung keur kitu disusul tepus sirahna digempur ku pereup keker. Jebron jari jeung Karna ngajari jeung. Siap jebron suku Rahmat ngabanting kana dada. Atuh Karna daek teu daek ngajengkang korejat hudang deui. Tapi karena harita teu ngayakeun perlawanan, malah unur-unuran siga nu miris pada katak si Jobi jeung seurikeun mani babara katakan semu suka. Tong dibere omer kang lah terus we kalinya kakat kalinya iga carehamna sekalian. Tuman manusia tukang ngarebut awewe mah keun heng nyaho nepi ka mana kakuatanna si orol-orol teh. Bangsat awe gelo sia ceuk si Jobin ngadon ngocoblak sorangan. Ngaso. Para mitra sadaya, lamun segarita yang nyaksian bari kenal ka Karna. Tantu ngerasa kaget ditampilin jeung dipeupeus sirah teh teu daek ngalawan pisan. Padahal pangartina Karna geus cukup samalah geus ngayonan sababaraha urang rampung. Tapi ku harita meuni teu budi pisan duka ngarasa gimir duka sieun ka usap ku setan. Temahna maehan diri batur. Dengayakeun perlamanan teh ke Rahmat mah meuni asa beuki di hatean. Terus ngahanca raga Karna. Bosan ngahanca beungeut terus ngahanca awak samalah make jeung dibeubeutkeun sagala. Tapi karena teu cecel teu bocel malah teu regrog-regrog. Akhirna ngan pelenyeng we karena lumpat terus diudang ku tiduan bari Rahmat gogorowokan. Montong mabur si asu. Aya berayonan si aing setan. Cek Rahmat bari terus ngudang. Tapi kaburuan bumi ajengan Abdul Soleh reg karena eureun terus ngalieu. Didinya nafsuna karena kakarangun yang meninggal gidir. Panon merong semu sinaran atuh para santri jeung tatangga ajengan Abdul Soleh pada budal ngadenge sora nu ting corowok disangkayan budak bangsat atawa rampong. Sarmalah ajengan Abdul Soleh ge sareng aki jantra nu bade kajaraman marulih deui. Ana bere horeng karena diudang-udang ku tilu urang lalaki. Harita karena lumpat sotenan kaburuan bumi ajengan Abdul Soleh. Lain rek menta ditulungan ku para santri atau ku aki jantra. Ngan lumpat soteh kaburuan bumi ajengan Abdul Soleh ngarah lega rek ngayonan pilawan. Buktina harita karena terus pepetang ngebrehkeun jurus-jurus geus dicangking ku manehna samalah make mere pasangan dina gerak garuda ngapak jeung dina pamacan. Dirinya korejat karena nangtung tuluy susumar. Atuh ajengan Abdul Soleh jeung nu sejen ting polohok ngarasa kaget ningali karena rek ngadu jajaten jeung saurang jajaka meuni ampir sapantara pisan. Ayo gerai berehkeun deui pangabisa jeung tanaga si lain teh. Nu leuwih rosa batanu tadi sia bangsat. Aing lumpat sotelin ngarasa gimir lain miris dia, tapi dengan tempat nu lega ngarah puas silih totogeun hulu deuleu. Kitu pok-pokanna Karna. Puguh amarah Rahmat meningun tab asa dihina. Kurang ajar sia setan. Rasakeun ku tulang beung sia deuleu. Rahmat ngagorowok bari teu sabar. Manehna luncat ka hareup kalawan ngagunakeun bedog. Sora bedog ngahiuk matak paur nu neuleuh. Molebat ti gigi rek mapas tak Karna.
lain ge karna para mitra nu geus kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti manehna teu ereh rikat kentak ngadoyongkeun awak geblos bedog ti Rahmat ngageblos ukur nigas gelebungna angin sore belesur karena ngajaul mapakan sirah Rahmat bareng jeung kitu peureub kenca di kewong rek ngahanca sirah hiuk rengkog Rahmat teu eleh rikat kentak ngarengkog atuh gempuran peureub karena nyamos matak seueul mangkaning ditaker sangang Juralit crek karena napak deui kana tanu kidak sabrut Rahmat ngeureudeuh bari nuduhkeun congo bedog di lalempeng kana beuteung dibarengan ku sora anu matak sentar kana hate siap modal siasu sakilat karena ngalegot bari suku kenca ditarik ka gigir bareng jeung kitu peureub karena anu keker jeung badag notong pisan ngatulang iga cari jeung ku waktu ieu Rahmat ngajarijeng sabab kahanca tulang igana ku gempuran karena nu kacida pisan rosana jeleng karena luncat bari muterkeun awak seak cabron suhu karena nyusul tepus ngahanca kana dada dayak dag Rahmat dadayak dagan ngarasa kawalahan ku babane nu jadi lawan tapi danyak itu para mitra Rahmat geus cukup nyangking pangarti geus manjing guru sakitu 2 kali dihanca teu daek ragrag ukur dadayak dagan bari awak rada dongko nyaan nafsuna karna para wargi lain dikira harita ngabrik dan ngirim ke jurus tugar gunung rek motong dada nu jadi lawan di palar sinarubu saut kilak sakilat Rahmat ngadoyongkeun awak cabron peureub karena ukur hasil ngagempur kana tangka jambu buat kaoyag rosa-rosana gempuran siap balog Rahmat nyasar ti handap maksudna rek nuar suku nu jadi lawan ngan orok kaya karena teu eleh cingceung gentak ngajaul miceun pibahyaeun terus ngajuralit di luhur sanggeus napak kana lemah gilek malik kalawan ngebrehkeun di jurus-jurus nu matak nimbulkeun katajina nu nyaraksian sabab kabeh ge can aya nu boga jurus samodel anu diebrehkeun ku karna jeleng seak bedog ti Rahmat terus-terusan but ti sisi ti gigir tapi karena beuki cingceung disabat ti kenca ngalegot ka katuhu disabat ti katuhu ngalegot ka kenca disabat ti hanap gentak ngajaul bari jujuralitan dina siraheun jadi lawan singga nemongkeun lelewa jeleng harita karena luncat ka beulah katuhu disangka ku batur marek ngejat tapi buktina akur nyambut bedog nu si inta jeleng luncat di ka tengah sedeng Rahmat teu sabar manehna nyeureudeg bari bedog di emat rek narok tarang karna siatang bedog Rahmat ditadah ku bedog meunang ngarebut ti si inta burinyai 2 bedog ngaburinyai para mitra bijil kembang seuni tinggu rica dirinya mah terus ngadu tanaga silih dedetkeun bedog nu geus pada nampeu kana beungeut masing-masing harita Rahmat kaseret nyedek kana tangka cau puguhe nu nyaraksian geus tinggal lenyap inggis seseukeut bedog ti karna inggis ngabeset di kana beuheung sabab bedog ti karna sapotong geus nampeu pisan kana beuheung Rahmat lawana tapi sakuat tanaga Rahmat nahan bedog ti pihak lawan sakice para mitra dada karna katingali molompong atuh bubur Rahmat meniasa ngeunaheun pisan leungeun anu kenca digunakeun cabron peureub asup kana dada dayak dag daek teu daek karna ngadayak dag bedogna rada ngacung para mitra ampir-ampiran lesot Rahmat harita ngagorowok bari luncat cabron suku Rahmat nyusul tepus ngabanting beungi uguh keur masuku karna leungit kasaimbangan katama beungit kahanca ku suku ti pihak lawan temahna karna ngakedebut nangkarak bengkang leungeun duana muka kagigir sabalah bedogna meh-mehan rek ngacelem nyaan Rahmat katingali si janu garang naker harita karna keur ngajepate terus diberi kahareup bedogna di emat lempengan tarang puguh nu nyaraksian geus tinggalnya pasti karna bakal ajal tarangna bakal beulah tapi sangka anu nyaksian gagal sabab nu teu sangka-sangka teh sakitu pibahyaeun geus nampeu teh menisi ganu entengeun aker sakilat bedog karna dipake nadah bedog ti Rahmat tang burinyai bidil kembang seuni karena malas nyabetkeun bedog bari ngajepat kene rek nuar suku nu jadi lawan ngan orok aya Rahmat ye teu cileureun gentak ngajaul malah jujuralitan di luhur orejat karena ngorejat deui hudang kilek malik suruntul Rahmat nyuruntul nyurukeun congo bedog meuni nyolocos teu beda ti hulu orai rek maco bareng jeung kitu Rahmat jeung karna pada ngaluarkeun sora mata kerentang kana hate burinyai bedog Rahmat ngaburinyai ku tarik-tarikna dibanting ku rebon ku bedog karna
para wargi sadaya. Koleweng bedog rahmat ngeleweng leungeun sabelah ngacung puguh wae karna asa ngeunah-ngeunaker. Bukat leungeun rahmat ku sepakan teu beda ti kilat. Sak cabron. Celang bedogna ngaceleng jauh naker. Malah ragrag kasusukan gedengan bumi ajengan Abdul Soleh. Gilak rahmat ngaliuk tapi si ganu ngarogo sabab leungit anelan. Pok karna nyarita bari panon mah tetep manco sinaran ka dia mata macan. Nah, sia make ngaheungeu bajingan, lain prakalinya geura kaluarkeun ilmu menang guru teh. Leungit anelan silegna ha? Aya keneh hate bangsat kotok sia. Cekarna ngajejeleh bea kadae. Wah, untuk ngabacot si asu, dikirain geus ngeprek nyawer ngana jangjang. Kudu kitu ules, maju sia bangsat. Tema rahmat beuki nafsu. Ayo sia bajingan. Aing moal ngagunakeun naon-naon deuleu. Sok aing mah ngadu tanaga, ngadu kakuatan jeung aing. Tema karna bari tes bedog dipitaskeun dina tuur kedewar dibabetkeun ka hareupeun si Inta. Kuat kacolohok mata si mimpi. Cenah rahmat luncat ka hareup ngirimkeun jurus lempengan dungut. Kilek karna rikat ngabalieur miceun beungeut. Geblos gempuran rahmat ngageblos. Kep ditewaku karna gurinyel. Kilek cedak tarang karna kabeunangan. Dibadung ku siku kenca. Dayagdag karna ngadayagdag sabrut rahmat nyusul tepus rek ngahanca dadak kadua jurus sajajar. Sabrut kepinggelang leungeun rahmat katewa. Ned dicentok salonton rahmat nyolonton awak ngaradongko. Sakilatur karna ngajol notok dada. Tek lengak harita para mitra rahmat ngalengak. Ampir-ampiran naik dijengkang. Ngan hadena we para wargi suku duanana pancen kana taneuh hanu harita teh teu kungsi rumbuh. Karna ngagorowok harita para wargi bari muterkeun awak kagigir teu beda ti kolecer. Cabron suku karna ngahanca kana beungeut. Dibere serangan kitu mah daek teu daek rahmat ngagedebut rubuh nang karak bengkang. Kabrungku karna dirotok keur geus kitu mah galungan teu beda ti maung diadu. Silih gempur beungeut meuni jerut-jerot mata klinunu deui. Sirah ting beledag silih jagorkeun, silih jejak silih tajam tapi saurang ge nu bentol-bentol acan. Sakitu pada nampak gempuran nu cukup rosa teh duanana ge pada kuat pada bedas. Seren sineredan banting binantingan. Awak ni blug-blug teu beda tinang kaasak murag tina tangkana. Nepi kaburuan bunyi ajengan Abdul Soleh ledeg dipake galungan. Tatangkalan diburuan ampir kamempak kagalei. Pager ting borobot rebah dipake silih bantingkeun awak. Harita nu nyaraksian kabeh ngarasa bingung rek misasieun kabarerang. Hari itu dipisah sok sieun aya nu perlaya salah saurang. Malih ajengan Abdul Soleh ningali kitu mangaros hariwang. Mangkali jojoh patutunggalan geus ampir kawaji bagi. Can aya nu eleh saurang oge malah siga nu leuwih rosa. Pakaian karna jeung pakaian rahmat geus teu puguh rupa. Meuni buaya dungku tadi kebul jabara rawe. Tapi kulit mah saurang ge eueuh nu baren-baren acan. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Aduh, aki kumaha tu aki misahna piraku rek pada ngantep maki. Saur mama ajengan Abdul Soleh rupiah anu geumpeur. Pok Mang Rubin Tamaira. Ki yeuh. Piraku rek cicing wae ki. Cik adu pisah kadinya salah saurang. Moal hade nepi ka peuting masih galungan onaman mah. Cing petakeun atuh pangabisa aki teh. Mang Rubin ta ngagegejeng. Ye ari silaing nganaonan si Rubin ta? Pugu-pugu adoni ditamisa ka aki-aki kawas nu weureun na keur silaing malalampahan teh. Lamun dek ge silaing atuh nu jagjag keneh. Dewek mah kuriak dibabetkeun ke. Aki jantra kekepehan. Sirilik nini kacem nyampeurkeun bari samping rada disingsatkeun. Lain aja dong si aki-aki bentengok. Buru-buru dah lo itu si kujang turungan bising kumaha onam. Ayo geura pisah salah saurang kunyaneh si aki. Cek nini kacem bari rawa hariwi. Mang hariwangkeun ku karna incu kukutanana. Oh, mangkelanaan montong jeung ngabedo calana bujur sia. Malah mun cegaing kapura sodan sekerot sia. Mawiwirang wae sia mangka salagi teh. Aki jandra muncereng para mitra. Bari menerkeun calana kolor calana sontong. Rek morosot di kekenyang kunini kacem pamajikanana. Geus kitu reupanon aki jantra dipeureumkeun duanana. Bari bibir gegernya mantak siran geus ngawatak elmuna. Kitu teh aki jantra kakara inget kana amanat ti Lodaya Bodas. Di mana jaganing keto aki jantra ningali aya dua urang jajaka tarung begalan pati. Kudu gancang dipisah kalawan kudu dicaritakeun yen manehna teh adi lanceuk sakandung. Putas aki jantra ngawatak elmuna jeleng luncat muru kanu keur galungan. Silih seren silih sedakeun.
Teloba nu dipikir deui ku Aki Jantra leungin karna jeung leungin Rahmat nu keur silih seret dari tongtak duanana nepi ka leso. Geus kitu duanana digeuweungkeun ka gigir dayagdag Rahmat jeung Karna. Ting dayagdag bru duanana rubuh nyalang kora sisi kamalir. Sakedapan mah antara Karna jeung Rahmat ngahareungeun. Malah mah ting palencerong kana beungeut Aki Jantra. Pok Aki Jantra nyarita di barung ku amekan ngahegak si ganu nafsu. Ayo sia geura budi deui ke sana. Ayo geura beakeun tanaga sing nepi ka ngajaloprak duanana. Sok buru-buru. Lain marata si muteun kitu deuleu. Teu jeung ajeuna keur kunyuk rabun nya bisa harulang jeung ha. Cek Aki Jantra ditah tarung deui. Tapi saurang ge eueuh nu wani cengkat ngan pok we Karna nyarita. Duh Aki hapunten ki. Mugi Aki tiasa ngajag-jagkeun abdi duh. Muriagna leuleus kieu teh tangan pangawasa ki. Cek Karna meuni teu sirikna ampun-ampunan. Bari nyembah sabab asa awak karasa leuleus bea kadaek. Lain leuleus dumeh tas jojoh patutunggalan ampir kana 2 jamna, tapi leuleus ku ajian pupul bayu ti Aki Jantra. Pok Rahmat ge nyarita. Muhun ki hapunten abdi ki. Ampun abdi mah teu kiat ku leuleus ieu. Teu tiasa cengkat ki. Teu gableng kae rahasia jajangkar kene teu bari sanang tung. Kapan bedas lain hilang deh? Saya ku Aki diubaran ngara bari sanang tung. Ngan Aki delek nanya heula ka ilaing duaan. Lamun geus jagjag rek galungan deui moal. Aki Jantra nalek heula ka duanana. Pok Karna jeung Rahmat bareng pada nyebutkeun moal. Nyaan moal galungan deui? Aki Jantra nanya deui. Leres ki. Kumaha ari ki sanak nu hiji deui? Aki Jantra nanya ka Rahmat. Ampun ki, moal abi moal galungan ki. Tema Rahmat sarua nyebutkeun moal. Ceug. Hari nya mah moal tarung deui. Ngan ucapkeun heula kuduaan. Nyaeta ngucapkeun istighfar. Astagfirullahalazim. Karena jeung Rahmat pada ngucapkeun istighfar menitatan. Binta cing bangwalkeun cai ka dieu euy kana lumur. Aki Jantra ngagegero Mang Rubinta ditah Mang nyokotkeun cai. Sirilik Mang Rubinta terasa kateras nyokot cai teh dina gelas. Curut turun tuluy mikeun cai ka Aki Jantra. Dileleda Aki Jantra ngajian cai dina gelas. Leguk diuyuk geus kitu mah sebrot-sebrot beungeut jeung awak Karna dibura kitu di Rahmat. Nu teu sakara-kara duanana jar narangtung deui. Harita Karna jeung Rahmat meh bareng pada ngarangkul kana suku Aki Jantra. Kalawan duanana menta dihampura. Montong kikieuan kujang. Ngam ka ditu urang ka bumina moal jeung heula. Ke ditu akhir kaya obrolkeun ka marane. Aki Jantra nyengkatkeun awak Karna jeung awak Rahmat. Terus ting kuniang pada narangtung. Leos Aki Jantra ngaleos dituturkeun ku Karna jeung Rahmat. Masih kene can apal kadulur sorangan. Kitu deui si Jobing jeung si Inta naluturkeun tuluy arungah kana teras. Kakara gegek Daryu harita aya saurang budak lalaki kayalian ti si Toib. Ngagegero Aki Jantra bari lulumpatan. Atuh puguh we nu araya kabeh ngarasa kaget. Keur matas aya nu tarung adi lanceuk kata mah ayeuna aya nu cocorobokan. Ngagegero ka Aki Jantra. Korejat kabeh ngarangtung deui malih Ibu Haji Rokayah teras ngedeprok bakating ku leuwas. Aya naon Jang Toib? Aya naon ieu teh? Ajengan Abdul Soleh mayunan tumaros. Itu mah Nyimas Nurbaya gelut. Tema si Toib nyarita bari jeung geumpeur. Hah? Pangdenge Nyimas gelut. Moanya ada Nyimas mah keur sare di kamarna Toib. Saur mama ajengan Abdul Soleh. Ngaraos kaget para mitra. Sangkian anjeunna mah Nyimas Nurbaya nuju kulem sabab ceuk Mang Bendul badegana nuju kulem. Leres mama Nyimas Nurbaya galungan mama. Enggal canak mama aduh lagi dipisah untuk anjing semua. Si Toib keukeuh nilitah buru-buru pada nyokot. Kekelan anjang Toib. Asa teu ngarti mama teh cing Bendul teh angka ditu Nyimasna eueuh di kamar kumaha. Saur ajengan Abdul Soleh. Sirilik Mang Bendul kajero tuluy mukakeun pantok kamar. Ana brai di kamar eueuh sasaha gidig Mang Bendul ka hareup deui bebeja. Aduh, leres mama. Nyimas ndo aya di kamar mama. Aduh, nyung kumaha nya? Cek Mang Bendul semu anu reuwas. Gusti Nu Maha Agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cing kibinta wayahna ka ditupang nyokot ke Nyimas. Saur ajengan Abdul Soleh. Namanya percanten dengan kasih Toib.
Ari Ibu Haji Rokayah harita ngadang wartos putrana gelut beuki leuleus we sapertos kapu ka ibunan. Siga kapas kapanasan teu tiasa ngadeg pisan. Eta jeung saha gelutna Toib? Mang Rubintang ngareret ka si Toib nu keur ngaleleper. Jeung Sari mah anakna Lurah Hormat. Nam Toib jeung Mang Kaditu. Tampola namni teu bisa misah pisan sileing mah alabatan ti bolon. Ceuk Mang Rubinta keheul ka si Toib. Kakarang Mang Rubinta rek curut turun ti teras geus gurutak mante Nyimas Nurbaya. Sumping angyan saroeh diiringkeun ku 3 urang lalaki, samalah Nyi Sari jadi bawa. Tuh, ninggal santos ka dieu mama, pokna deui. Atuh nu araya kabeh pada caruringha, barang kaditinggal ku ajengan Abdul Soleh. Jeung ku Aki Jantra, nya Nyimas Nurbaya. Pok salah saurang lalaki kokolot kampung tajadian katelah Mang Bira uruk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema nu araya meh bareng. Hapunten mama kumadara Mang sadayana. Mang Wira nyolongkrong sasalaman ka ajengan Abdul Soleh. Alhamdulillah dina waktos ieu mah mangga lalinggih. Balar ajengan Abdul Soleh bari patarema dampaleung jeung Mang Wira dilak Mang Wira ngalieuh ka Aki Jantra. Ih geuning aya Aki di dieu ki? Mang Wira nanya ka Aki Jantra. Oh kapan keur ngamukim dewek teh di dieu Wira? Kunaon cenah barudak teh awewe ngadon di alajar galelut. Geus mugu jaluna mah. Da kitu teh awe kitos teu aneh lah nu arana mah. Teh Mang Wira rada mesen. Sanes saena mah urang dilalebet we Mang Wira ngobrolna supados jongjon. Saur ajengan Abdul Soleh teras kalalebet kitu deui sejena arasu. Bar Mang Bendua ngamparkeun samak di patengahan. Dadariuk dina porsi mah moal cukup sabab jalma aya kana welasna. Geuk sarelea dariuk nutu sakumaha langong kadenge sora nu azan magrib. Atuh ajengan Abdul Soleh teu kantos tumaros naon-naon. Jalaran kapegat ku waktos teras angkat ka masjid dibarengan ku sababaraha urang rek ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Muaraya di patengahan bintang ti rahmat jeung baturna duaan karena ngareneng jeung Mang Bedul, Lurah Hormat ngareneng jeung Nyi Sari. Ari Nyimas Nurbaya mah ka kamar ngagentos angyan meni margi saroe. Ibu Haji Rokayah teras netepan di kamar sanaos manah reuwas keneh oge. Teu kahalangan ku reuwas jalaran nyamutkeun tos janten kawajiban, malih ku anjeunna ge diangge hiji kasempetan kangge munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Tina mendak reuwas. Teu kantos lami sabada netepan, harita teh ajengan Abdul Soleh sareng nu sanesna tos sarumping ka bumi geuk sadayana caralik ngariung. Harita ajengan Abdul Soleh calik ngareneng jeung Aki Jantra. Gero ajengan Abdul Soleh harita teh ngagentraan Nyimas Nurbaya. Sareng garwana kalayan teu lami sarumping geuk caralik ngareneng. Ngaso heula ngaso. Harita para mitra karna jeung rahmat gawena silih reret, silih dilak kitu deui Nyimas Nurbaya jeung Nyi Sari silih delek siga pada ngandung keneh kakeuheul. Aki mangga atuh nyangakeun ka Aki kangge mungaran sasauran jalan Aki kasebat sesepuh sadayana, saur ajengan Abdul Soleh. Masrahkeun ka Aki Jantra kalawan teu hararese Aki Jantra cumarita. Sabab geus dicariosan ti tadi keneh ku ajengan Abdul Soleh. Mangga sudah kinampi ajengan. Mudah-mudahan we marurang kali bohnu pamagat, bohnu istri. Masing saladar, masing arebut kalayan ulah janten munak-munak saderasna. Dayuna ki bade tumanya leuwih teu lah ka Nyimas Nurbaya. Kunaon ucu anu geulis nganggo karsari ributan sagala sareng anu salemur. Cobi saurkeun ka Aki kunaon Nyimas dugi kali ributan sareng Nyimas Sari. Cek Aki Jantra mungaran tumanya ka Nyimas Nurbaya. Anu nuju melenguk sedang cisoca mah dulu sedang soca dulak dilak we ka Nyi Sari. Kawit nama ngadongkapan we ka anakna Lurah Hormat, teras abdi naroskeun Kang Karna. Nah ujug-ujug puncereng we ka abdi. Saan rek teu keut udah ada maneh sopan majarkeun teh di dieu tukang rebut lalaki. Cek Nyi Sari nema. Heuh tukang rebut lalaki buktina Kang Karna geus matu di dieu. Madon ditahan di imah maneh.
Boga tujuan utang tu mamanya daek ngapian lalaki nu lain muhrimna. Tema Nyimas Nurbaya pada embung kaelehkeun omongan. Itu negdreg itu gereng para mitra sadaya. Jap ulah saluanya. Jurang dibereskeun. Ieu teh atawa naon teh hayang dibereskeun teu. Lamun teu hayang dibereskeun teh kalinya gadungan deui. Hareupeun aki. Hayang nyaho nepi ka mana awewe jowelna. Cek Aki Jantra rada ngagebes. Geus kitu mah jep duanana jarempe temahna itu minghak ieu ceuri. Anu satuluyna Aki Jantra mere pepeling kaduanana panjang lebar. Kalawan tanes nu teu leupas tina dasar agama. Cing aduh sing arera sing ngalakur da jeung batur sadebur. Nyimas Nurbaya sok ngalaksanakeun ibadah atuh Nisari pon kitu keneh. Tina suati mulu bari cantang tu geus dipake liributan. Atuh paedahna ngalakonan ibadah ari masih kena daek papasehan jeung anu saha wadam sawa. Sarua jeung eueuh kateguhan beunang ku pangajak setan teh. Lamun aya nu cilaka salah saurang saha nu ngarasakeunana? Saha nu baris tanggung jawabna? Tageur ari nu kalinya sagala sewang. Aki Jantra sanggeus ngaburukan Nyimas Nurbaya jeung Nyisari tuluy ngasongkeun cai sagala sewang. Leguk duanana ngarinum heureut sawatara menit sareng ngarinum. Pok Aki Jantra nyarita deui kaduanana. Tah ayeuna Aki rek nanya ka Nyimas Nurbaya. Rek ngahampura moal ka Nyisari. Tanya Aki Jantra bari netep ka Nyimas Nurbaya nu keur melengu. Penyanjina moal sekali-kali deui mah teu sopan ka abdi. Insyaallah ku abdi dihapunten Ki. Waler Nyimas Nurbaya rada leuleuy. Tah ayeuna kitu mah nya ka Nyisari kumaha kira-kira rek ngahampura moal ka Nyimas Nurbaya. Aki Jantra ngararet ka Nyisari keur nyusutan cimata ku saputangan leutik. Insyaallah ku abdi dihampura Ki mung anjeunna ulah sekali-kali deui nyebatkeun abdi tukang rerebut talaki. Tema Nyisari maksudna mah samaksud jeung Nyimas Nurbaya. Nah, lamun sarua rek silih hampura pekalinya geura silaturahmi bari dibarengan ku hate nu pada ikhlas. Sabab pasti Allah nyaksian kana eusi batin hidup. Cek Aki Jantra solongkrong duanana pada nyolongkrong sasalaman bari duanana pada ngucapkeun menta dihampura. Atuh ajengan Abdul Soleh sareng Lurah Hormat ngaros bingung. Wayana putra masing-masing saladar kalawan duanana pada silih hampura. Sedeng Mang Wira kokolot anu salembur jeung Lurah Hormat ngarasa kaget. Wayana Nyimas Nurbaya jeung Nyisari dadak-dadakan make daek silih hampura. Sedeng talimah duanana oge para mitra pada hese diakurkeun. Itu teas ia kereng, tapi ku Aki Jantra cacakan dicaritaan sakitu ge terus saladar. Si horeng si mana horeng Aki Jantra ngasongkeun cai ka Nyimas Nurbaya jeung ka Nyisari teh henteu sabombrong. Jadi tetela ilmu Aki Jantra luhur. Geus beres urusan Nyimas Nurbaya jeung Nyisari kalawan geus silih hampura. Pok ajengan Abdul Soleh sasauran nganuhunkeun ka Aki Jantra. Kalayan mulut dihapunten ka Lurah Hormat tina pasanu janten putrana. Atuh kitu deui Lurah Hormat teu aya bentena sapertos nu disaurkeun ku ajengan Abdul Soleh kalayan terasa salaman. Aki ngahaturkeun nuhun we pun anak sareng putra mama ajengan parantos alakur. Mudah-mudahan sing saterasna ulah aya paceng kada naon-naon Aki, saur Lurah Hormat. Bari nyolongkrong sasalaman ka Aki Jantra. Oh, sami-sami Aki ge kudu dihampura. Sajabat kitu Aki muji syukur alhamdulillah ka Allah. Baru dah kalakur kalawan pada dina kasalamatan. Nu hartina mah teu aya nu carila ka da kitu. Temala Aki Jantra bari patarema dampaleungeun jeung Lurah Hormat. Tah ayeuna Aki pamustungan rek ngajajarkeun hiji rusia pikeun kadua budak jajaka nu tas tarung begalan pati. Nu sakitu rongkah jeung sakitu lilana. Da lamun diantep karepna mah masih nepi ka isuk ge moal monyet hideungna. Batan aya nu eleh salah saurang. Duanana ngagoler beak tanaga beak napas. Nu pasti bakal nyamahan pati padunyang-dunyang. Tapi kelana Aki rek tumanya heula ka sarerea. Eta kira-kira na moal asa kaganggu lamun Aki nuluykeun wangkongan. Lamun sakira-kira kaganggu kadir isuk we ngariung. Ongkohana ieu mah geus nyedak kapeuting waktuna ngaraso. Pokna teh nanya kanu ngariung. Teraskeun iki teraskeun lah. Teu ngaraos kaganggu aduna Ki. Tema sarerea meh bareng. Oh syukur. Ari teu ngarasa kaganggu mah.
Aki rek nuluykeun deui cari jalu bieu. Ngan sameme aki rek ngebrekeun hiji Rusia. Aki rek tumanya heula ka Kisanak. Aki Jantra nunjuk ka Rahmat nu keur melenguh. Ari Kisanak datangna ka ieu tempat aya maksud naon? Narek masantre atawa rek ngadon ulin? Aki Jantra nganalan tumanya ka Rahmat. Maksa nuju maruluh hiji istri ki, tema Rahmat bari ngareret ka Aki Jantra. Awewe nyumanya? Itu jeneng Nyisari, tema Rahmat bari nunjuk ka Nyisari. Kabeh nu keur ngarariung pada ngareret pada tingpalan cerong ka Rahmat, samalah lurah hormat. Menis siga nu ngaranyung kaget kaliwat saking ku jawaban Rah. Oh, jadi Kisanak ge nyusul-nyusul Nyisari nya? Leres ki, tema Rahmat pono. Eta abangna Kisanak make nyusul-nyusul Nyisari, kumaha jujutanana Kisanak? Aki Jantra talete. Atuh barabat we ku Rahmat didadarkeun asal usul ti mimiti manggihan Nyisari. Di setengahing leuweung nu harita Nyisari rek perlaya jadi mamangsa orai welang. Tapi ka Nyisari dirawatan sanggeus dirawatan ulilana kurang leuwih 10 poe. Nyisari eueuh nyarita rek katampian. Tininya Rahmat meunang ilapat kalawan aya raratan ti saurang awewe nu manggihan Nyisari. Harita teh dibawa ku saurang jajaka. Malah mah tanda-tanda eta jajaka dicaritakeun yenina ceulina sabelah kenca aya karangan anu akhirna tepung pisan jeung karna terus jadi tarum begalan pati. Tak itu kawit-kawitna maki naon margina ku abdi disusu-susu jalan abdi parados janji pasti dipasang subaya bade miharep saterasna ka Nyisari. Mari abdi tos bade ngarencanakeun dedeheus kanu janten ibu Ramana. Bereh Nyisari parados nyaurkeun ridho dipiharep ku abdi. Kalain anjeunna ngajakan mulih ka sepuhna. Munganya ka Nyisari teh yang nguping. Wartos ti hiji istri. Tos sepuh saurna teh anu nyanyakna ku urang pamangsa urang pamegat. Butosna ku ieu pisan jalmina. Cek Rahmat nyambung deui carita anu tadi. Bari nunjuk ka Karna anu keur melenguh jadi tangah deui ayeuna. Para mitra anu mulia, harita Ki Jantra terus ngalieu ka Nyisari. Nanya gitu Nyai. Geus aya janji jeung si Kujang kalawan Nyai geus ridho dipiharap ku si Ujang? Aki Jantra nyelang heula nanya ka Nyisari. Nyisari siga nu berat rek nyarita. Tong make jeung carita geulu jelas da moal dihukum ku Aki geus. Sumuhun Aki maos abdi tos janji kalian ridho dipiharap ku anjeunna. Nyisari kakara nyarita terus terang atuh lurah hormat Ramana. Menirip geundeuk rai pias kitu sotenan lain ambek tapi ngarasa era ku Karna. Sabab keukeuh rek ngajodokeun putrana ka Karna, kari-kari ayeuna aya pangakuan kitu tinu janten putra. Karna ge teh mahna ngarasa keuheul dianggap jiwa awewe teu pengku. Boga ceum-ceuman hate ngadon rek miharep deui kanu sejen. Tapi keur Nyimas Nurbaya ngarasa bingah dina embutanana pasti Karna moal jadi ka Nyisari. Ari eta ilaing kumaha Kujang? Pangna bisa mawan Nyisari, nah ilaing aya pikir kadua leutik kitu. Aki Jantra malik nanya ka Karna. Abdi mah teu pisan-pisan ki gadua emutan kadinya. Mari nu teu disangki-sangki abdi bari patepang sareng Nyisari. Da tadi ge abdi mah mioos ti dieu teh sejam milarian Nyimas Nurbaya dugi ka hampir 3 sasi abdi turun gunung munggah gunung. Sanggem pari paos di balaana teh angkar ngeminjangkar. Lebat ka leuweung kaluar ti leuweung nanging weleh teu kapenak. Nya nembe penak ayeuna dina hiji dinten abdi parang ninggal hiji istri neme hajat ti tampian neme hanya ti tampian barang disampeurkeun ku abdi teh soreng teh Nyisari putra Bapa Lurah hormat. Kumargi abdi tos nguping ye Nyisari teu aya tinggalna carios dibantueun we wireh hawatos ka anjeunna sareng hawatos ka Ibu Ramana. Ya alhamdulillah salamet kalayan tiasa patepang deui kanu janten Ibu Ramana. Tah kitu margina mah abdi tiasa ngabantu Nyisari teh. Sanes abdi nyibat Nyisari Aki sanes abdi mah teu gaduh tujuan tangtos nu hartosna mah sanes gaduh embutan bade nikah anjeunna Aki isin temenan poe abdi bade aya maksad kitu mah. Jalan kayan abdi teh kusadene ge paros ka uninga abdi mah jalmi hina jalmi teh aya kagaduh sangem cohagna mah teu harta teu harti teu bodo-bodo acan. Ibu abdi kasebat jalmi unggul pinang teu sanak teu kadang. Tiasa abdi janten dewasa oge sasat nyesahkeun ka Aki sareng kanini. Sakitu taun abdi lamina diangkeun putu ku Aki. Sedengal gaduh bojo teh ku sadayana pameget ge utamina mah kuno tos ngalaman kagungan garwa tos karaos. Tangtos ka maklum
kedah di Bayuan, kedah di Anggean, kedah di Bumian, hartos nama kedahwan pun tanggal walar lahir batin. Tembal karena rada panjang lebar turtatan, ngan rada lumengis ngebrehkeun kana kaaya nasib hirupna. Teu oleh nyangga kaprihatinan malah ditungtungan ku carindak-dak sagala. Ngan untung keur karna mah tisaprak dikukut ku aki jantra jeung kunini kacem, tileuletik nepi ka ayeuna geus dewasa teu oleh sobar, malah make daek ngalap ilmu pikeun bakal di dunya jeung di akhirat. Mata karena can pernah ngalampakeun hiji pagawean nyimpang tina rel hukum agama jeung dari gama, nu baris labuh ka kulaku ragrag ku talaja. Jelas nama keur karena can pernah ngalampakeun babadogra rampung. Atuh sabagian ngariung oge anu kagagas miluna langsa ku caritaan karena. Tah, kitu geuning pangakuan di itu aki teh jalu. Bisa mama wani sari teh lainnya hajang iwat nu maksudna wae terus dipihara ku itu aki sanes. Ngan manehna saolah-olah nulungan sabab ni sari sakitu bulan eueuh di tempatna. Kapangi ku itu aki terus diserengkeun ka ibu ramana. Atuh eta si Ujang bari teras miharep ka Nyisari mangga teh teuing da ieu mah parantos tepang kalayan tos ngadangu kana cariusan cipun incu. Naon sesana kadun sumping we dedegeus ka ibu ramana. Pira ku ibu ramana bade nolak ari Ujang leres-leres banyak kilurah. Cek aki jantra ngareret ka lurah hormat. Kairing pisan aki ari kanggo abdi mah. Nolak moal mi barang moal kanto nyangakeun ka jenisna masing-masing. Mung sepuh mah sakadar sambung doa kalayan sing leres-leres bade silih pikanya. Pembujang-bujang siang sanaos sanggem paripaos bade janari tengah wengi ge mangga ku abdi moal burung diantos. Walalurah hormat saolah-olah masihan kalonggaran kanu boga maksud nyatana karahmat. Atuh salajengna aki teh ari sono nama kaliwat saki malah obrolkeun ge panjang kene. Ngan aki teh awatos kanu kagungan bumi utamina mah ka Mas Haji bilih parantos pujeng. Mangka dingajina kasebatos teu damang. Oge tang tos sadayana ngaraos pujeng. Ku kituna punten we ka sadayana. Sanes aki ngajurung laku mung ka aya nu sakieu tos wenginya aki teh perkara tunu mah geungan panon wae geus cepel ieu teh kitu. Ai tunu mah teu panon cepel kitu. Bilih enjing bade ka dari mah mangga teu bae teh sawios-wios. Sanaos aki teh tadi tos nyangakeun nyangemkeun aya hiji rusia batin nu bade dipedar teh. Moal ka bade dipedar ayeuna enjing ku aki bade dipedarna. Kumaha kinten-kinten aki lurah teu kagungan raos diusir ku aki. Andeki sami-sami we abdi ge ngatos rada leuseuh ieu teh sareng hawatos we ka Ibu Haji kali ka ama. Nu salajengna sakali deui abdi bade nada dihapunten ka sadayana utamina mah kanu kagungan bumi bireh parantos kabaribina. Tumali kitu bade ujuk permios ka mama. Walalurah hormat nyolongkrong sasalaman ka ajengan Abdul Soleh. Nasohla orang kana ngasohla ngasoh. Harita ajengan Abdul Soleh Cumarita. Sawangsu nama mage sarimit kena dihapunten ku sadayana. Kitu deui ka Nyi Masari pun anak kena dihapunten. Mudah-mudahan riungan ieu ngajantenkeun hiji kahikmatan. Ngajantenkeun pamanggih tali kawargian sing saterasna ngajantenkeun kalayutan saur ajengan Abdul Soleh. Sami-sami mama abdi kena dihapunten ku mama sareng ku ibu. Oge ku Ceun Nurbaya. Tema Nyi Sari sadar samalah budina marahmai kalawan nyolongkrong sasalaman ka Nyi Mas Nurbaya. Mangga tunjuk permios ka sadayana sun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walar pribumi. Jeung nu sejen bari narangtung jut semah tarurun tuluy baralik sebang-sebangan. Harita anu aya lintang teh ti pribumi jeung sabara urang ge di antarana aki jantra. Karna rahmat katut baturna duaan. Oge Mang Rubinta jeung si Toib ngadon ngarenong sabab ku ajengan Abdul Soleh di piwara ngarenong ngajaga bisi karna jeung rahmat raribut teh. Ujang wayahna galempar sarare di dieu sarereanya. Da kieu geuning di mamah darupek saur ajengan Abdul Soleh nu maksud mah ditujukeun ka rahmat jeung baturna nu duaan deui. Sawios mama ulah kira-kira ngahapunten we ku abdi direpot ceuk rahmat.
ku ayeuna nyarita jadi sopan. Teu ujang teu ngade repot naon-naon. Mangga tuh geura leleson kadinya, geura leleson aki. Naon cing ajengan? Aki jantra tangga. Geura leleson bilih puyeng. Waler ajengan Abdul Soleh rada tari. Moal leleson aki mare gogolerannya bari meureumkeun panyon duanyana. Kadinya lu nya geura papaehan. Cek aki jantra heureuy geus kitu mah goloyoh sararea ngaredeng. Meni gempar padi patengahan ari Nyimas Nurbaya di baturan ku nini kacem. Wanci peuting geus leungit kaganti ku mangsa beurang. Batara Surya nu ngaran medal deui nyaangan sabudur jagat raya. Sagala lelangse pada nyingrai kasoran ku sorotna sang Batara Surya. Saeutik-saeutik kaenahan alam geus temong deui duki bila atra kabeh. Breh kabeh sabudur madhab katingali. Marga satwa kayaning bangsa manuk-manuk di sarada patemalan. Bari tinggeleber haliberan lamun di manusa mataksiran ngarasa bunga. Ngarasa bagja bisa tepung deung mangsana beurang pikeun nyiar hakaneun sewang-sewangan. Geus puguh di manusa kasebut makhluk nu pangpunyuna. Payusna keur ngucapkeun alhamdulillah muji syukur kanu maha kawasa. Kuayana dipasihan mang pirang-pirang kalimatan lahir batin. Harita langit meni cekas beng ras daya aling-aling. Mega bodas ting arendat. Sabagian aya nu ngagulung mangrupa gunung. Manuk kapingis ting kalayang ting serepet silih samer jeung baturna di awang-awang. Sabagian loba para insan geus mariang di tempatna masing-masing. Nuka sawah, nuka kebon, anu kareuma jeung lian tieta. Umumna nyiar kipaya. Tapi teu mariang kabeh sabagian aya nu diimah. Contona model di hiji imah gedong tayalian di bumina ajengan Abdul Soleh. Harita keur ngariung di patengahan, bari nginghareupan opieun saaya-aya di kampung. Hanyakal waktosna kabujeng sep.